Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Ketemu lagi di channelnya Mang C. Kini Mang C lagi berada di Kampung Neglasari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Bagaimana keindahan kampung di sini? Sebelum ke tempat tujuan, Mang C minta subscribe, like dan komen ya di sini nih. Yuk kita saksikan bersama. Parunten. Aya teh desa naon, Kang? Desa ieu Mekarsari. Desa Mekarsari, Kecamatan Cilawu. Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Upami kampungna kampung naon, Kang? Cibojong. Oh, kampung Cibojong. Mohon. Oh, mohon. Kapal hideung lah, Kang. Tur nuhun, Kang. Sami-sami. Teman-teman. Suasana sore di Kampung Cibojong, Kabupaten Garut. Kang, anjung ada mal naon, Kang? Oh, mohon. Upami kapal itu jalan itu tuh nu alit katerasna kapal mana, Kang? Kelapa 2, Cipari, Ciparimun. Mohon. Kasontenan teuing. Mohon, Kang, kayak kapal hideung lah, Kang. Marah enggak, Pak? Hatur nuhun, Pak. Bu, parunten. Parunten, Bu. Teh. Rajin seteteh. Mohon. Di kantun heula teh. Palain ninggalan dia kapal dia teh. Tempatnya masih kene endah. Bu. Sejuk pisan Baraya tuh. Tiis rawaseun pokona mah. Mantap weh.
desa. Kayaknya di sini tenang. Anjak teman-teman. Alah, ngehegak we pokona mah lah, lumayan. Tapi kaubaran lah. Pemandanganna raoseun we pokona mah. Kejaman lah baksonya tuh. Ya teh kampung Cibojong ya. Warung bakso Ibu Dede. Tuh nya baraya tah saurna bilih palai bakso ka warung Ibu Dede. Tuh saromeah baraya. Tuh di Cibojong tempatna. Jangan lupa subscribe. Teh kapai deula teh. Tuh arenakeun nya baraya tuh.
nya. Tapi kabut geus turun ka dieu mah.